Ampun teuing, rek lubat ka mana menang. Nah, nu kitu wae digeureuy. Sarana ge. Tobat, ampun teuing. Jadi podaran koeng maju ya. Ip Senopati kalapi deksa di jamak pulih ke Jati pulang kasar dan di lurah tokok teh cuman pe. Aduh, ampun Kakang Putronuyu, Kakang Ismuyu. Aku minta maaf. Mas Waji. Maaf lain maaf teh. Mas Waji itu. Aduh Kakang Semar naonan teh abdi Kakang Semar dicerek untuk biasa kumaha-kumaha Kakang Semar diancam pae. Balik sae mangga Kakang Semar. Sasa juga, Pak. Hayu urang jorang ke negara awal langit. Jagat Netra. Jagat Netra. Ijen jeung aing hanya ho. Sadayana parantos di sana Uya Opa Satria Kresna Bima Arjuna dicanak pikeun ngajugjug ngajorak nagara awa-awa langit anu ngarasakeun jagat Pramudita. Atuh ya Prabu Jagat Treta kasumpingan Opat Satria nangtang-nangtang. Jagat Netra. Ulah kaget teh kaula. Saha? Ya kaula ai sia. Saha nu wani-wani datang ka dieu saha? Ya, ngaran kaula Dewa Nurbumi. Ngaran kaula Dewa Nurbayu. Ngaran kaula Dewa Bayu. Ngaran kaula Dewa Nurbumi. Anyir Dewa Wungku. Rek naon sakadieu ya, moal nu bisa ngareunkeun anjeun poe lintang teh kaula opatan. Hah? Mending eureun sorangan atau anjeun dieureunkeun ku aing? Hah? Dengekeun kumaneh sia Satria Belengug. Sarua we jeung sia orang nyamperkeun paneungeul. Hah? Wani-wani datang ka ieu dihakan ku aing sakabeh. Stiker sayang tumampa. Ieu ge. Ieu Prabu Jagat Netra duduang samanea. Ngagunakeun ajian Gentra Sewu. Ngadak-ngadak sungut Gurawah. Atau ya Opat Satria disedot ku ieu Jagat Netra karena sungut tadi gayem kayanan. Kurang ajar si awas ku aing.
kupu naon teh haling. Ngadak-ngadak aya nu melag dina ti corona ye jagat tetra. Nanging aneh bin ajaib. Anu dihakan 4 jama nanging pasti kaluarkeun. Jadi saurangnya eta warugana Semara Badranaya itu ujaring carita. Alak melaka. Kehel anjir. Dulu itu eta aki-aki. Sarua we merenjing di adonan iku kupu ka dewa nying ka si teh. Keur usaha teh kumaha meuih we. Trauma raja. Be, lain naon trauma ku sasupana ceuli leuh. Iya dulu itu si Semar dulu sarua we jeung di adonan meureun eta si Raru datang deui. Ampun. Gabuna-buna teuing. Jagat netra Duh, saha deui ieu deui? Ulah kaget ieu kaula. Sangka di dalam kupu. Hah? Sahanya ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Eureun sia. Geus waktu maneh sia jagat netra. Hah? Dibongkar kadok sia saha sabenerna. Kubarang ajar sia saha sabenerna bangsat aing Dewa Nur Cahya. Hutang pati bayar pati hutang urang di bade urang di podaran ku aing sok lamun sia aya kawane. Tanyo aing. Oh ya. Nah, itu. Dulu itu ya aki-aki. Ngulik-ngulik ngulamani siang musik-musik ulamani ngahudangkeun macan turu. Hah? Disangka mata peda aing. Hah? Diantep teh marukana rek diantepkeun ku aing. Hah? Eueuh kasempatan deui ayeuna hayang nyaho di luar jeung aing jogol lamun saya ka wadi. Geus bisa baca utama. Kurang ajar sia Semar bener-bener maneh laki langit langit jagat sok. Ditungguan ku aing di luar sia. Hah? Lamun si laing aya kawane jeung aing tungguan ku aing di luar. Hei, sana. Sana. Jauh dulu sana. Tengah ganggu sieun. Tungguan ku aing nyaho. Kabina-bina teuing sia teh. Eta kuleumpangna geuleuh teh jelema teh tah. Cek hayang nyaho siap Badranaya jeung. Raka Batara katingali ku Yayi Raka Yayi neme anu lebat ka karaton sabaraha urang. Anu lebat ka karaton teh 4 jalmi timalan teras katami deui hiji janten ke ulang tinggal dina kalkulator Yayi 4 tambah hiji Yayi timbalan kaula teh nuju baluang duka kunaon Raka Batara Naik-naik nyali 4 anu lebat mimiti anu kadua nyata saurang timbalan tingali tuh anu keluar sabaraha urang nu keluar teh geuning sajami Raka Batara saha eta Kakang Semar Raka Batara anu dipaehan ku Yayi timbalan dulu goblok urek di kojoran bisa terjadi
tinggali rakyat itu remodaran bulgu ampun Kakang Bima taula parantos rumaos pingkireun motong kitu kota sarupat teh jadi pamimpin tisang ngaduriksakeun ka rakyat udah teuing Yai tak akan berat Yai nanaonan jadi tinggali Kakang Semar Yai luar biasa Kakang Semar tinggali perjuangan rakyat tuh kikak itu Yai Badranaya sok siap. Oi. Ya, oleh-oleh teh aing siap. Rasakeun ku aing siap. Pinastiker sayang dumampara. Ieu ge. Kalakah kana koko di daguan teh. Iya Prabu Jagat Netra dijamak dening Semar Badranaya ngabeledug gaya nana jadi cahaya beureum ka kedua kakaler ka kulon kawetan teu aya sanes teh sukma akmana rancasan anu memang la salami ieu aya dendam ke Semar Badranaya iya oi Badranaya